Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-soleha patepang deui sareng Bu Iva. Dinten ayeuna urang bade diajar ngabandungan anu nembangkeun pupuh pucung. Sataacan mulai pengajaran, hayu urang bacakeun heula basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman genep aya bacaan nu ngeunaan ngabandungan nembangkeun pupuh pucung. Di urang mah ilaharna resep ngukut sasatoan jeung miara tatangkalan. Artinya di kita biasanya suka melihara hewan dan merawat pohon. Tujuanna rupa-rupa, aya anu diarah hasilna, aya nu pikeun karesep. Artinya tujuannya berbeda-beda, ada yang memanfaatkan hasilnya, ada yang hanya sekedar hobi. Barudak oge sok aya nu ngukut sasatoan, upamana lauk cupang. Artinya anak-anak juga ada yang suka melihara hewan seperti ikan cupang. Sasatoan sejena anu sok dikukut upamana wae hayam jeung meri. Ieu mah pikeun diarah hasilna, boh endogna, boh dagingna. Ari sato galede nu sok dikukut upamana wae sapi, munding, jeung kuda. Mun dibalong anu dikukut teh lauk, ieu ge rupa-rupa. Hideuk tangtu geus apal lauk naon wae anu sok aya di balong teh. Geura ayeuna hayu urang tembangkeun babarengan. Embe domba, sapi munding sok dikukut. Kitu deui kuda, hayam soang entog meri. Mun di balong bangsa lauk rupa-rupa. Lauk emas, nilem gurame jeung belut. Tawes lele nila, sapatambah kitu deui. Ting kucibek di balong ngemplang caina. Nah, kitu deui sabudaran imah. Biasana sok aya tatangkalan, aya anu diarah pikeun bahan kadaharan, aya deui anu dipake hiasan. Tangkal saledri jeung bawang daun mah dipelakna cukup dina kaleng atawa wawadahan urut. Tangtu wae kudu dipihara, kudu disiram jeung digemuk, ngarah jadi subur. Ke eta tatangkalan teh bakal mere hasil ka urang. Nah, di dieu aya tembang deui ngeunaan tatangkalan. Tutuwuhan butuh lahan anu subur. Tomat, cengek, bawang, cikur, jahe, jeung saledri. Mere hasil kusabab hade piara. Kembang eros sedep malam jeung radiul. Anggrek jeung campaka, kaca piring jeung malati. Mun kembangan seungitna angin-anginan. Nah, eta contoh tembang ngeunaan sasatoan jeung tutuwuhan anu dipihara. Nah, hideup tiasa regepkeun ya. Kangge tugasna nyaeta pek hideup sebatkeun bacaan nu dina kolom, direkam suara dikintun ka ibu. Contohna, kembang cengek disebutna mencenges. Kembang bawang disebutna ingwang, anak
B. Jeung anak domba disebutna ceme, anak sapi disebutna pedet, anak munding disebutna eneng, anak kuda disebutna belo. Panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Pendak deui sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.